Assalamualaikum, murang kali sadayana. Tepang deui sareng Ibu Dewi di pelajaran Basa Sunda. Temana masih sami nyaeta endahna hirup bebarengan. Subtema ngabandungan pedaran ngeunaan pupujian. Murang kali sadayana, endahna hirup bebarengan ieu teh aya dina Quran surat Al-Asri ayat 1-3. Hayu urang baca sasarengannya. Bismillahirrohmanirrohim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Anu artina demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Murang kali sadayana di Quran surat Al-Asri ayat 1-3 ieu teh dijelaskeun yen manusia teh teu kenging ngahambur-hamburkeun waktuna. Waktu anu masih tersisa ayeuna teh mendingan dianggo kanggo ngerjakeun kebaikan sareng saling menasehati dina kabeneran sareng saling nasehatan dinu kasabaran. Nu kitu anu namina endahna hirup bebarengan. Urang janten tiasa silih ngingetannya. Hayu regepkeun pedaran ieu di handap. Pupujian. Pupujian asalna tina kecap puji. Pupujian nyaeta karya sastra anu ditulis dina wangun puisi, ditepikeunna biasa dinadomkeun atawa dikawihkeun. Pupujian teh asalna tina sastra Arab anu mangrupa syair. Salian ti dikawihkeun di masjid samemeh azan, pupujian oge sok dikawihkeun dina acara salamatan orok, nyunatan, atawa diajarkeun di pangajian atau madrasah. B. Macem-macem pupujian. Nurutkeun eusina, pupujian teh dibagi jadi sababaraha rupa. Nyaeta hiji, aya pupujian anu eusina tentang muji ka Gusti Allah. 2. Pupujian anu eusina tentang doa jeung taubat. 3. Pupujian anu eusina tentang sholawat Nabi. 4. Pupujian anu eusina tentang pepeling. 5. Pupujian anu eusina tentang pangajaran keagamaan. Contoh pupujian. Pupujian anu kahiji nyaeta aya pupujian anu eusina tentang muji ka Gusti Allah. Hayu urang dangukeun sasarengan pupujianna nya. Allah nu maha akbar, nu rohmatna maha jembar, nu maha welas ngaganjar, ka jalma nu taat sabar. Bumi langit jeung eusina, Allah nu ngadamelna, miara ngurus makhlukna, ngatur hirup jeung rizkina. Sim abdi muji ka Allah, resep jeung isin ka Allah, nedapi tulung ka Allah, ngaharep rahmati Allah. Anu kadua nyaeta aya pupujian anu eusina tentang doa jeung taubat. Mangga anak-anak dangukeun heula pupujianna nya.
Pupujian anu katilu nyaeta sholawat Nabi. Nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Makkah wengi Senen taun Gajah. Pupujian anu kaopat nyaeta aya tentang pepeling anu eusina ngelingan atau ngingetan ka urang sadayana. Pupujian tentang pepeling ieu teh atos dibahas di minggon kamari. Jadi dina minggon ayeuna di skip wae, urang lanjutkeun ka pupujian anu kalima nyaeta tentang pangajaran keagamaan. Hayu urang dangukeun pupujianna. Wudu aya genep sadayana hiji niat kadua ngumbah raraina tilu ngumbah leungeun dua jeung sikuna opat ngusap saeutik tina sirahna lima ngumbah suku dua nepi kana mumuncangan tartib berukun kagenepna. Alhamdulillah materina parantos rengse. Upami aya patarosan hayu urang diskusikeun dina grup. Hatur nuhun.